Selamat datang di episode kedua. Selamat menyaksikan. Ya orang atina di dia imana tadi ibi orang. Ani sagala sieun aing kuopatan mah sieun aing mah yo. Urang mah itu yok ngajakan ribut ka urang yok. Sama rukana urang tua ani mun itu lobaan. Hanya Yos, aya amangat ya sama. Mana dia mamawa tai ke dia teh. Lain tai. Naonan? Liang. Aing mah urang ka imah aki urang ya. Ayo. Yuk. Hoi. Di dia budak teh. Pengen naon mana ka dia? Mana tadi ngalakuin orang tuh mikir. Aduh nangis main hampura ha? Jeng. Lain tuh kursa kedar hampura. Terus mana yang naon ha? Dengan akene orang. Terus urang kudu kumaha deui ha? Orang masih kena tengeuna. Lila mana mah Jak? Rawas uranya. Ya raos atuh Lilis, ayo atuh cobian sareng mati. Aing mah awat mah teh sok diladaan. Ya atuh kumaha teu lada mah kirang raos. Mati teh kan sepan lada-lada. Hmm. Duh, mati jantan emut ka emak. Ai emar teh saha wati? Mas teh rencangan amang wati kapungkur mah. Oh, istri pamaget. Ya istri atuh. Ari emar sarang Lilis di sana. Tulisan Lilis atuh. Lilis menamina getas Lilis alias gelis tuh. Gelis. Kawas tuh CM. Lilis mah. Terus bareng bati. Orang amang yuk. Hayu. Mending orang wae. Ayo orang amang tapi wati bade nyimpen heula ieu ka dapur. Yuk. Aduh. Iya euy. Eta owe denggeurana tuas anjir. Mani ogoan atuh satu-satu dengan awewe. Geus masa ogoan mana teh nyawa rasana kumaha? Teuy, na pengen tama awewe teh hampang leungeun. Ah, maneh kudu we lumpat lain bantuan. Kok nyaho urang teh beurangan. Aduh, tayang nyaho kurang males ah. Yang geus ena mah urang bebeja ka si Odong kumaha? Kumaha? Hayu. Kira aku ditinggal awewe kabur euy. Awe ge tempat tenggeulana tuas. Pas kumaha setarik-tarik lagi tinggalan awewe. Aing manehna naonan itu? Teuing teu puguh-puguh di teungeuh. Allah, Aing nu ditinggal saha wae? urang hungkul. Aing manehna naonan? Kabur. Dan ningali sia ditengah lagi kabur, berarti urang henteu. Penasaran aing awewena kos kumaha itu? Ah, bukan uang bisa disebutkeun we. Geus ena urang teang we itu awewena lah. Kumaha? Nah, mana nampakeun urang? Wani, Tuyuk. Hampura. gulu anu. Ini gini ku koret. Ya naon sih ah? Ayo para sia wae duaan teh. Naon sih para sia wae? Maneh tah ieu hayang salamet mah tong ngaren si Oyok coba. Teuing Jak, ninggalkeun urang we maneh. Emang urang teh cau. Hayu caunanya. Rul. Dah teh cau. Mana sih ada terus ayo Rul. Cuma banget wae. Tah ieu cau. Tarik mah. Oh, sayok mah. Baturan di mana sih? Karunya teh aing maneh. Tahu kan bagaimana lain? Urang teh tawuran wae. Balik. Ente jeung urang Ini nu bukan kisah. Mau dia. Nges, ih. Baik. Para sia wae. Tuh hayang bung cau. Oh iya. Jempling. Tadi urang ningalikeun situ. Alah, asak teuing Jak. Kok ahap mah.
Ngeunah sadul. Mana mah ngeunah wae. Amis. Ai mana mah juga lu beuki. Ngeunah jak. Naon sih? Apa? Sewa ka urang tuh. Kok ngomong ngok gede. Buina teh Si buina. cing mah juga juri. Lapar macam. Oh, gua. Nah, balik nanya. Nah, ini balik. Seburit. Jak geus burit. Urang aja lah ajak balik heula. Urang balik kumaha? Jak. Urang balik kumaha? Nganterkeun tuh kemana? Lu tadi kan dia halangan. Nah, kurang diantarkan lah. Ayo bukan. Ande kan? Bukan tayina di bawah mah. Oh, ada. Ini tahu ini. Didinya mah geus panggil. Nah, udah akan iya urang mah. Cep, nuju naon di dinya nyalira wae? Utep mah teh nyalira tuh di baturan ku wayang Acecep mah nu nyalira. Nya teh. Aya Acecep terus di mana? Terus di bawah panganteran timbal. Oh, timbal. Oh nya, Utep. Ari ojak suka dia. Tara. Ari Utep suka ditu. Tara we ge Tara ojak mah. Ayo Utep tara ka ditu nya. Tara. Utep mah ameng we nyalira di baturan ku wayang tah. Acecep, mingkene ningali Utep main wayang, nonton. Ya sok atuh sok. Wow. Sok ayeuna mah balap lompat jeung aing. Nepi ka mana maneh kuat lompat jeung aing. Hayo, videonya yuk. Nah, nepi dieu jak. Ah, kan itu lembur nangis ka ciri, yok. Ayo tuh jak. Punya di dieu. Kagok. Tara unggah poe oge urang ulin. Urang baru papanggih jeung bapak urang, yok. Bapak maneh? Emangna kunaon kitu jak? Emang maneh teu sono kitu ka bapak maneh? Geus lila teu balik oge. Ya sono atuh, yok. Tapi kan bapak urang geus ngomong kitu ka urang. Embung ningali beungeut urang. Sacan urang jadi jelema. Terus maneh mau balik gitu? Ya balik atuh, yok. Tapi lain ayeuna. Daki urang oge geus ngomong wae ka urang, minta balik. Terus aki orangnya sok ngomong ka urang. Eueuh kolot anu teu nyaahkeun ka budakna. Padahal urang ge nyaho. Kan nyaah kolot ka budakna mah sapanjang masa. Nya meureun bapak urang galak ka urang oge, beda urang bedegong. Tapi kan maneh nyaho sorangan ayeuna mah. Urang geus teu tunggal-tunggal ka batur oge. Keun we yok. Waktu nu ngarubah urang. Tapi supageto urang bakal balik yok. Yang satu jak. Urang balik sorangan weh. What? Kunaon yok? Eta teh balik. Naon? Editor. Kunaon editorna? Manya laguna ajab Indosiar dihan. Os. 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 Iya, Gin. Os. Naon? Ieu, telana ngambek, Os. Ambek kunaon? Salah ngasupkeun lagu. Emang lagu naon? Anu na Indosiar teh geuning nu ku menangis. Asunya bakal ngambek. Saya temu bagian coos lagi mah kaditu mah syuting. Yang satu. Tah. Tapi lu wae atuh. Bagian coos sih mah. Balik lah. Cep. Bade ka mana, Cep? Bade anu. Sama. Emang isa?
Hanya lira we. Coba cep cari ke lagi di tas kada. Itu cep teh bade ka mana? Balik ka ditu. Ieu da amang lagi kan terus teu ada ya baru dak mage. Da mah yang sageur. Nya lira. Mending ibi we di dieu. Da ibi oge nama keur aya pada melan. Ana tuh ka warung. Henteu. Da warung mah nama tos tutup. Nah, ditutupan heui teh. Nyamun tadi tutupan masuk juri coklat orangnya gitu. Lah, cuk saha? Lamun huai hek teh ditutupan asup jurig. Bener. Coklat orang oge gitu. Nah, geuning urang lamun huai teh ditutupan aatara asup. Semen disebut wae. Cungring. Banyal atuh. Ngur. Siamanya. Itu sepan wae euy. Atuh yang disebut naon? Teteh we cep ulah ibi nyaurana. Nyabi. Teteh. Mohon teh. Da teteh oge teh acan sepuh-sepuh teuing atuh. Yang sareng cecep ya juga saumuran ya. Nya. Jak. Naon? Isuk teh kos kieu. Dan bapak urang mah teh kos kieu jak. Ah, urang mah kan teu boga nu jiga bapak maneh, makana nya nu kos kitu. Terus gini ieu opat, urang kan duaan. Yang kan uang ngajakan si entah yang si Arul. Daguan lah enak mah di dia. Udah biasa lagi sok datang ka dia sok lewat-lewat kita mah. Itu disangkut gitu jak. Moal teh kudu kege sok liwat. Alhamdulillah. Moal daguan daripada ka ditu jauh. Ini teu belang-belang. Mati. Nuju nyerat naon mati? Ini ngalah tuh. Tekenging Lilis. Pati teh nuju nyerat rahasia, tekenging di pasihan teh Bang. Menira rahasiaan kali Lilis teh. Nyawios atuh. Nyantos atuh. Ayo urang amang we yuk. Ngerujak boleh segarnya. Jiga nawa. Ngalodok kieu jarajan tuh. Tah si Kiku loba duitna penta. Kuku keluarga ulah hese kok. Nggak nyaho we urang bakal teh. Ya. Mending naon tuh dong? Beli es we jeung suuk. Urang aya ieu setik nambahan. Boga duit gitu ente. Boga. Tadi kita beli cikur. Yey, Seetik sih. tambahan takuk cenah. Tah si Dede kita ngangkat. Nama kata sa mana we De? Cuy, urang di urang deui. Kali-kali mah si Kikuk mangkat teh. Kan urang enggeus deh duitna. Piraku urang kudu nu mangkat. Nya sok atuh kajian urang mangkat dia duitna. Di maneh? Jadi tinggal mangkat-mangkat we gini hararese. Oh itu dong. Oh ya, nawe itu bukan duit mah. Kek. Eta masalah awe nu ngeungelan urang teh kumaha? Ye euy. Dan. Aduh. Teang barudak nu kamari ngadengeulan si Jispeng. Oh nu kabar di tanjok teh ya? Heeh. Ayo. Kukuk antar si dijidan kuk. Oh hai kok. Demokratisieun ka we. Ieu bejaan aya henteu Heuh bejaan heula Ya. jangan. Heeh. Heeh. Tapi urang sieun dong. Ah, si mah borangan tak anjing si Jidan duaan. Ayo atuh. Juk, Bro. Bro, Mending kene ka tempat kamari da bener saya masih ojek. Wati, naha eureun? Kumaha? Tosilanya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya. Tembak terak tak dung ai poho.